Mana ieu toko nanti naon? Brother Ponsel. Brother Ponsel mah ieu sih mah. Hah? Tuh. Iya. Di dieu mah aya HP iPhone. Android. Android aya. Ieu mah anyar. Oh. Kumaha mah? Atuh nanyakeun we heula ajaran. Iya betul. Punten, A. Kudugi naon Iya, A, rencangan cenah bade hoyogi iPhone cenah, A. Ai di dieu mohon gitu tiasa ngredit, A. Oh tiasa pada iPhone pada Android mangga tiasa oge di kredit via pay letter gas. Oh, mohon, A. Ding maneh hayang ngapain kumaha gitu nih? Aya 17 Pro Max, Bang. Ning Biasa kredit ya HP peser gitu apa depan saya nanti dia nu mana iPhone iPhone terbaru Mang Jack, ngiri di HP. lihat boleh iPhone mana tinggalan barangnya Ningali oding nu ieu cenah. Tan ieu mohon, A. Iya. Mohon. 17 Pro Max 17 Pro Max cenah. gimana wah heula alik beli Kumaha, Bang? Mang Jack eta di kredit ku si oding cenah. kredit ai make beli lunas ya sabaraha pangosta ieu teh 17 Pro Max 512 GB pangaos teh 29.500. salah pengumuman mana duit tuh boga 1 juta tuh deh tapi enak cuma doyok oh 28 500 30 juta kira 500 kapil lah eta mah tos saya iya ku abi lah aya pilihan nu sanes Nah iya 14 Pro Max 1 tera sabaraha pangose pangaosna 15.800.000. murah nu kieu mah tah ieu teh maneh nu murah ding nu ieu moal kaduitan atuh ku maneh mah karunya si oding mah boga duit kieu mah tuh ieu mah bage kelas nu aing kieu mah padoyok aya warna nu sanes ya Bang, tanu ieu ku maneh-maneh we ieu, Bang. satera ieu bang Satera ieu berarti kaitang sabaraha ya? 15.8. 15 juta dapat ngajuk maneh ngajuk Nganjuk we pada meureun si ieu malah. Udah mahal-mahal. 15 juta wae ngajuk Besok atuh jantan kumaha ieu teh cara-carana? Nah, kangge untuk pembayaran nama biasa di cash, biasa di kredit. Upami di kredit, Mohon. biasa via Shopee, Krediko, laku biasa. Daftar sesuai KTP, diisi we masing-masing sesuai alamatnya. Kerjaan anak simpel. Kalau misalkan di ACC tentu limit muncul. Oh, mohon. aing ge ribet ngajuk ban siga aing atuh kes Mang Jack bener rek meuli. ya mau lihat tuh sok maneh heula bereskeun heula urusanna kayak mah pandari Geus rek ieu ding maneh mah bebeja. iyalah Bebeja we heula ka bapa maneh. Tah meureun aya di dieu bisa nganjuk. atuh aing balik heula nya Nam jeung urang nam. balik bareng Nam. iya betul Panginten ke ka dieu deui nya. Ieu bade carios heula cenah mohon. lanjut sudah Dapan si oding pagaweana Mang Jack aya sakaligus mah eueuh. kalau waktu teh hutang bisa tekadinya beli pakai satu sekali Sok we Mang Jack ek meuli mah. ieu biasa di kredit ini ya biasa tapi proses satunya oh iya cara-cara iya DP-an Kami DP mata aya 0%. Kartu daftar sesuai KTP, limit muncul gaspol. ayo gitu mah tos saya abi bade ngajuk atuh Kumaha sih? Aku cerita tadi pada cash, sudah beli meser. tadi mah beda we aya tetangga gengsi SW. atuh gengsi atuh Mang Jack. Erek nganjuk. Cek aing ge ulah sok gengsian, Bos. Nganjuk mah nganjuk we atuh sia teh blagu. lain ngajuk aing mah ngan duitna Nganjuk we aing kadenge marukan teu kadenge kitu. iya sih padahal aja abi nyana ke langkos ka bumi naon duitna di imah Dia
Aing nyokot mau 10 juta tuh Pak. Kita dimasuk ke mana mereka lagi Pak? Beungeut. Habisnya ke atas kamu. Moal anggap sia teh sok-sokan goblok. Aing wenge. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak. Apa ini? Ada yang nelpon. Halo, bos. Bonsai. Periogina seueur, bos. Gampang, bisa diatur. Oke, gaskeun. Aku nyari sekarang, bos. Terima kasih. Yuhu. Ini para rusin ieu mang aing kita aduh. Sia teu boga udut. Hei! Suara aku terlalu keras ya? Jelas. Ada apa Anda datang-datang teriak-teriak begitu, Mang Iso? Nya tarik-tarik deui ngomong teh. Dasar kutu kupret. Apain Anda di sini, ha? Hei, kamu duduk dulu di sini. Gak ada kerjaan ya? Cepat Anda duduk di sini ya. Gak mau, aku gak suka kotor-kotoran. Aya ku balaga nanti diuk menye embung kotoran. Iya dong, nanti aku kotor, aku gak mau kotor-kotoran. Alabok kulo asinnya balaga pisan. Apa Anda? Apa Anda? Anda mau pekerjaan? Jelas. Aku punya job ini. Anda mau pekerjaan tidak? Urang hayang gawe naon? Tenang, sabar dulu dong. Ini bisnis proyek besar-besaran ini. Anjir, teh cuk. Proyek naon teh, Made? Tenang. Dunungan aing butuhan bonsai. Nunungan tiba kasih teh. Oh, Butuhan bonsai. bonsai cuk. Di lembur kan loba bonsai di dia. Nah di lembur aja boga sia teh. Mang ngerti ira boga bonsai. Geus gampang penting api duitin sia teh. Loba aing mah aya bonsai mah cup. Sia boga le cup. Boga urang ge boga. Ya bener ya, wing butuh ke loba ayeuna. Eta mah. Geus karuhan aing loba bonsai mah cup sia lobanya. Loba. Sosok di mana aing butuh ayeuna? Sok DP heula sok. Atuh pan aing teh can nempo barang mah padu DP mah geuningan. Boga barang mah di ditu. Tetep percaya ka aing ha. Tetep percaya ka aing. Sok Percaya. DP heula buru. Sabaraha? Sabaraha we atuh heula. Saya duit we. Heeh. 100 we nya. Heeh. 500 mah ka mang nurungkul atuh. Lagi dua heula aing cup. Apan kudu anu lah kunyuk Alah, 500. Tah nya. Oh di mana ayeuna bonsaina urang pan butuh ayeuna. Coba aing geus duit di pentati heula deui geuningan. Sok di mana ayeuna bonsaina? Kita tadi he deket lapang nyung tinggal Oh, samperkeun. teangan we atuh di ditu. Nah, mau tapi canjung kan itu samperkeun ka deket lapang. Oh ku aing di deula tuh bonsaina ayeuna. Jeung ieu deket lapang ieu, Mang. Oh di ditu iya. Mayan pan cek aing ge. Ulah tengah teh. 250 lah. Sisi, kisahnya di belah sisi. Apa itu? Bisa matok ya tuh. Ah balik ah. Ke bisa ka deui balik deui. Bahaya nih. Mana bonsaina si anjing. Aing kita jol-jolan ka lapang. Mana bonsaina si anjing. Iya nu duit dijualnya. Bonsai iya. Anjing, yo mah aing katipu si kunyuk. Mana bonsai mah lain bonsai mah caringin. Goblok ge mah katipu aing ku Mang Nur jeung si Ucup. Awas ku aing, anjing teh. Pan bonsai teh tanggal lagi pendek ieu mah badag ieu mah. Ieu mah lain ge bonsai atuh ieu mah ge mah kayak nyeun imah ieu mah kain agenan. Kurang ajar anjing. Anjing ditipu aing. Pergusa. Ucup. Biadab kau Pergusa, Ucup. Masih di dodorong Ucup motorna. Dempo geura Bang, pan kempes. Pan si Faisal itu buka tadi ku aing dititah nungguan tambal ban lain tambal. Lah, si Faisal Bang nyebut ka geugeup. Kakak ditutup geura. Anas ku aing ditunda Bang, motorna dititah nambal. Ditutup kumaha? Sia teh pan tadi ge buka ku aing dititah buka. Oh tadi mah buka Bang, urang tadi teh ngeuder lah sakedeung jeung esok sal. Motor Bang nambalkeun heula. Peng teh kakak ditutup geura aing pas kadinya teh. Nah si Faisal kumaha nya si kehead. Pan ku aing teh titah cek aing teh nambal tambal. Nyaho Bang, nyebut teh tepurun cenah. Papatahan geura Bang. Si Isalna, si Balek itu tuh. Ari sia ka mana Ucup? Didorong ku aing sampai ka malaut mama Bang lah. Wah ditambal kehead. Wah. Ku aing dibejakeun ieu si sana ku aing teh tambal jeung aing. Oh, eko Bang nambalna. Heula tuh Bang. Siap. Eta election bekas soeh ki sebelah dorong motor. Oh, aing teh lobak mula nyuruh. Si Isa aing teh heueuh geura ditambal. Sia mah can mandi apes tuh da meureun. Ieu motor naon kok diburu geura lah. Ngeuli geura kehead. Karek isukan aing mekna ninja. Mereka tarik. Hese kehead dina ninjang dorong sok mah. Ngabret. Kajenting meuli beca cek aing. Tuh Bang, cek aing ge tutup. Ah,
Kayak kalau kali tutup kan. Ya, cek aing naon. Faisal! Faisal! Masih kalau cicing di pipi atuh ka dieu yo. Naon tuh, Pak? Rai maneh kumaha Faisal si Ucup ieu rek nambah karunya kan. Teu purun. Tambah nanti purun sia mah kos nu lieur atuh karunya si Ucup. Nyawa trongsok teh geuwat. Oh, katuh. Sia ada ucup. Nyuk teh ngagawekeun pisan teu kira motor buruk gitu. Si makal ecehan Sal. Aing mek mayar ieu ket. Kambal genan sok buat. Kok ieu mah motoran sok we ucup geus jual jeung motor. Buat lo ecehan sama ecehan pisan. Aing teh mau tadi teh geus kambal teh. Teu purun tuh motor buruk ieu mah. Sia teh lagi deket teuing Isal. Kana motor aing butut. Sia yang dibayar sabaraha? 100.000 aing masuk. Nah sia kabida-bida teuing Isal. Aing kena bal torontongan 20.000 kayak dari tabasa ngenekan. Kami mah motorna butut ke. Mun alus mah ku aing ge 10.000. Ah, sia Isal geus ngecedewe ka aing. Guat kita geura tambah lah. Ngomong wae. Heuh, kira atuh tuan sia mah. Wah, motor buruk ieu cek aing kilo we motor ucup. Guat lah Isal, ulah goya-goyo aing mah teu keur hayang heureuy ayeuna mah. Dulu yuk. Nah sia mah maka ieu kumaha ket? Ieu mah gantieun kumaha ieu. Nah sia kumaha Isal eta muka ban pada soek kitu. Nah ku sia kana di kumaha ket. Nah nanyakeun ka aing sia mah motorna ieu kumaha kuat ka kieu ket. Cih, nah aing mah mau motor mah biasa we laung ket. Kumaha meureun eta mah dijujutnya sigana. Nah sia jadi nyalahkeun ka aing ket. Pancek aing ge tadi ge aing teu purun muka ban sia mah. Aduh, nah kumaha atuh nya ieu? Coba aing terek balik geus burit Isal. Ganti ket kena buat teh. Ka modal. Nah Isal, bana. Lain ket. Jokna atawa lampuna tah. Dulu we ku sia motorna. Sia Isal mancing-mancing emosi aing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kacau aing Isal. Bapak aing nya kumaha HP main goler wae. Dulu itu keur main. Halo guys. Halo. Rongsok. Oh, Pak, rongsok. Rongsok. Cuk kan. Tripod aing kan kamanakeun itu di ditu wah. Tripod. Para di live kayak di dia jeung hapena. Cih, nanti nyahu urang mah iwanunana di mana? Montong heureuy kayak di dieu tadi lo da usah saha deui sia hungkul ka dieu na ge. Aing mah teu apal nah. Nah ada udah saha di dieu kayak ngagolar jeung hapena. Teu nyahu urang mah geus dilebak, nah urang mah geus nyelo ieu ya ti wadadang. Cing bener kayak sia teh da usah saha aing sabuat ngising dia di dieu yo. Teu nyahu nah jadi nyalakeun ka urang mah teu nyaho naon. Tong heureuy kayak sia teh disumputkeun ku sia meureun. Oh, gawe aing nyangkutkeun tripod. Urang mah geus nyelo rongsok ti wadadang ti lebak. Cing bener babal sia teh. Bener banget teh mawa wa. Oh, Oh, gawe saha tuh da tadi kan di dia ngagoler. teu nyahu. Aya naon ieu aya naon. Naon cuk? Ieu keur live tadi teh di dia ieu tah HP teh ngagoler jeung tripod. Urang teh jadi beuteuh aya ngisi geus eueuh tripodna mah. Jauh aya si Ucup ngaliwat. Oh, gawe urang mah mau tripod jeung naon? Eta mah tetas ngelo sepeda wati urang si Ucup mah. Benerna ditendang di mana tripod teh? Ku aing ditunda di dieu aing teh jadi beuteuh ngek live aing tadi dia teh bener sia kunyuk. Nah jadi ka urang mah teu mawa. Sia hungkul ngaliwat teh kunyuk. Hantu urang mah. Cing bener babal sia teh. Enggak suka, enggak. Sing bener Ucup sia ka mana deui kan HP aing HP maha. Mending tempo di imah heula wa, bisi di Oh, imah. tadi dia ku aing di bawah yo. Tuh, kumaha ieu wa? Aing mah. Lah, jeung naon aing mau tripod? Kan eta teh geus kolot. Enggak, cuk. Geus atuh Pak. Sia kae da kalau molotong aing bener. Lamun aing geus sia kusaha deui kunyuk. Nyaho urang mah. Teh heula bahaya. Tadi dia wadadang tadi ke. Teh heula bawa. Suju berang teh pas ngelo seperti urang. Bener sia Ucup. Bener. Teu nyaho urang mah tere. Kan lagi teh geus kolot. Kalau ka nyepitna ka urang. Geus. Gadeng sia kunyuk. Teu percaya aing teh sia. Enggak jangan heula, Pak. Jangan bolehin si Ucup, Pak. Sabar. Aing mah teu ngeunaheun dipitna ku tere. Cicing di mana? Goblok sama Ucup na jadi ka aing. Adinya aing teh kabita ieu aing ka Ciamis rek bisnis. Oh, bisnis apa Mandoyok? Mau minta diantar? Sorry, saya nggak bisa diantar. Ini joknya cuma buat satu orang. Maaf, apalagi ini beteng burete gini. Bakal bisa nanti nonjol sama aku ya. Maaf ya, saya nggak bisa nganter. Sorry Mas Bro. Teh level aing mah sama sabarah mal lagi lamun hujan, kehujanan lamun panas. Ngiring mal.
Awas minggir aing kinit. Iya Manoyok. Anas aing udah agul. Well, Kemana bulik? Orang layangan tuh. Alah badak pisan hilang layangan. Aing lamun ngorak keneh ku aing diudang. Iya Isa budik. Ya lah tuh. Mabok kita, tukang layangan. Dah. Ayo dah. Budik. Nanaon dirasa sia budik? Nanaon sia budik? Sorry ayo kan udah layangan. Kamu sana di mana, apa? Sia kunyuk. Anu dirasa? Cakir dia kere. Kaburaon tadi. Aing kalau kebenang hilang layangan lagi kira. Wah, sia kunyuk anu dirasain terngurek. Jadi apa lo? Bisa hampura pisan aing masalah pura aing mah. Coba aing yang kita sok. Wah, najis aing mah kira aku kudu ngajongklok di mana. Sok atuh aing. Oh, karunya aing. Sing, enggak nyunas.